bulan hamil ternyata bapak geuning awewe mah mawa gunung 2 ge bisaeun. Naon ari gunung 2 teh ce? Sok sing kompak naon atuh? Tah, ieu gitu tingali bapak-bapak tingali laloyok ieu teh keuceut eta teh kudu dibere sumanget lain susu. Moanya salaki ngagenyel. Ada jeung susu lagi hukieu moal daekeun salakina ge. Nu daya kangnya ditoe lagi geus toyang-oyang. Di bawah nangkara ge geus nampuyat jiga ceplok nog. Di bawah garengkol kalah keplok. Di bawah dongko juga salendro. Dikinyot kalah nyelapna huntu. Teu belakang hitung-hitung ada harba urat. Ayeuna si Neng meuni garolis kieu. Aduh, meuni cantik Neng payudara neuhneur. Ditaksir ku lalaki. Hei Neng yang jilbab abu. Gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu. Tamat kuliah jadi menantu. Merosot boga anak 4. Cek salakina teh, hei mamah nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu, bojo akang nu anak 3, mun seuri koneng tara nyikat huntu. Ternyata aa punten musibah. Wanita sekian banyak nu bogogeun ka eta mah. Sabab cinta ke Nabi Muhammad jelas beda cinta kepada manusia. Sekalipun ibu ka salaki, sekalipun bapak ka istri, geus kolot kieu mah moal aya cinta, moal aya bogoh. Da cinta jalmi mah taralami, cinta jelema mah taralila, da bogoh jalmi mah sokeuna kuseep lain setan. Piraku cinta di dahar setan. Kemelah lah penuh penting mengajawab aja ceknya daripada sih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tos sariap teu acan, tos tarunduh teu acan. Cik hapunten salon ning di ehoan Kang tutup ehona. Cik tong di ehoan. Cik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi satajan ibu bapak jamaah. Orang mauskan heula surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibarasehan, duka tarunuh, duka narungtut sarare. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Ibu-ibu na araya? Nini-nini aya? Aki-aki? Parawan? Rana? Duda? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikhlas ridho sadar teka paksa. Mudah-mudahan anu ridho nu ikhlas nawalar salam ibu-ibu bapak-bapak sing enggal dinasibkeun tiasa angkat ka Mekah. Hoyong ka Mekah atos daftarna gaduh artosna ngimpi we heula. Bapak upami bade moto abdi teu keng tigigir bisi penyon ti dieu. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tah geuningan pindah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Wih di mana neng? Sok cali neng disingsatkeun katingali lejing. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du. Batali waktos parantos jam setengah 12. Jam setengah 12 jam seberapa itu ya, jam setengah 11 langkung terus pada jam 11 abi tara biasa naik jam 11. Jadi ulah lami-lami lah ngaos nanya uyas dugikeun ka jam 1 uyas dugikeun ka subuh uyas dugikeun ka enging. Masya Allah ibu-ibu di dieu mah uyos ngaji dugikeun ka enging uyos berarti ibu-ibuna sadayana ahli nggak bohong. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya jauh dari Kabupaten Pangandaran bisa bertemu sareng ibu-ibu orang Sukasari, desa Sukasari, kecamatan Kadupanda. Ternyata orang dia teh masya Allah garelis sawareh. Bu ibu tapi syukur orang ke Allah. Ayo sami-sami orang maos kenala kalimah hamdalah sasarengan alhamdulillah kirang kompak alhamdulillah. Kunaon ieu nu beh dia bapak-bapak teu nyorak hirup henteu ieu teh. Bapak mah kalau Allahok we ningalikeun abdi atuh. Iya ya Pak ieu aslina teh ieu ya Pak geulisnya. Di Pangandaran teh aya teh kapan teh caket abdi mah Bu 3 kilo matak jeung Nyiroro Kidul ge KPU alhamdulillah. Ayo Bapak tong molohok we Abah urang sami-sami macakeun kalimah hamdalah tapi syukur ka Allah disehatkeun ku Allah dipanjangkeun umur ku Allah tiasa calik dina majlis ilmi alhamdulillah. Salawat salam ke baginda urang sadaya junjunan tercinta Habib termulia. Ingatlah ibu bapak tidak ada dunia ini kalau tidak ada baginda Nabi. Allah menciptakan urang sadayana, Allah menciptakan alam dunia. Bahkan sebelum Allah menciptakan dunia ini ternyata Allah terlebih dahulu menciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan dulu sholawatnya. Sing emut ibu bapak maca sholawat sekali ke Kangjeng Nabi bakal dipasihan 10 rahmat. Tong waka amin dan can macan oge. Insya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yazid bila sadayana salatullah salamullah sok cenoneng ngiringan cetitin ngiringan rasulillah salatullah salamullah
ala yasin billah kupingkeun bantuan tungtung nawe ungkul aja nya. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek balikan deh kurang kompak. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek komo bari tibera bisi dirawu ku kelong. Salatullah semuanya ala toha rasulillah salamullah ala yasin hirup loba nyeri hat jadi hati aja hirup loba nyeri komo lamun teka bagi BL jika naya nu seri korban dia kebalikan daya mas ya ibu ari nuju ngaos mantong ningalikeun ka bingung ya meskipun kita di rumah susah keur ngaji mah tong ningalikeun kasu tong ningalikeun kabing keur ngaji mah kudu loba sedekah lain serius. Hirup loba nyeri komo lamun teka bagi BL nu disalahkeun Bapak RT majar maneh goreng salatullah semuanya ala toha salatullah salamullah ala yasin salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa salatullah ala toha rasulillah salamullah yasin habibillah dari kolot bojong kaso ka pasar mawaran catan beki kolot beki emung salat sok ibu wacari salawatna salatullah ajib suka sali bersolawat rasulillah salamullah ala yasin ayah simet menigaling ningal kutu di ceoneng ari banget meni glowing ngan hanjakal huntuna akan bela ngacaprak oge abdi mah da balik engke bakal di barokahan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah habibillah angkat pandangan sadayana ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah salatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah putra namugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun rizki namugi jembarkeun milikna mugi ageng
langgengkeun. Yuk terakhir sholatullah luar biasa Sukasari. Mudah-mudahan barokah sadayana jamaah. Salamullah ala yasin billah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu maca sholawat ke Kanjeng Nabi, ieu tanda buktos ibu sareng bapak cinta ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab dengan sejujurnya, ibu ka Kanjeng Nabi Muhammad cinta henteu? Ari ibu ka jalmi nu ieu cinta henteu? Ternyata punten musibah. Wanita sekian banyak nu bogogeun ka eta mah. Sabab cinta ke Nabi Muhammad jelas beda cinta kepada manusia. Sekalipun ibu ka salaki, sekalipun bapak ka istri, geus kolot kieu mah moal aya cinta, moal aya bogoh. Da cinta jalmi mah taralami, cinta jelema mah taralila, da bogoh jalmi mah sokeuna kuseep lain setan. Piraku cinta di dahar setan. Kemelah lah penuh penting mengajawabnya ceknya daripada si itu teh nyora-nyora membingungkan gitu dah. Disebut hirup teh nyora, disebut ceng celengan dah oyak gitu. Bu Araya siap diteraskan? Tos ibu yang saya hormati Master of Ceremony, punten Bapak Abdi lungsur ke handap tara biasa di panggung digulung ku aki-aki. Jadi kami lagi grogi itu dah. Matak menikahnya di handap lah. Nah sabab lah ibu abdi di handap sabab caket sareng ibu-ibu karena semarak suasana acara di mana-mana rame lain ku bapak-bapak tapi ku awe hidup awewe nu angkat karena pengajian ka dieu ge geuning lolobana kompak nu garaneng dina pengajian nu sok riweuh ku pakaian nu sok babari kaditaan ku tiung batur nu sok ulak ili kana pangeus imah batur anu sok nganyuk tara bebeja matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullahaladzim kawat serang suka dieu kana neraka alhamdulillah naudzubillahi min cek aduh ibu abdi teh teu kiat tunu ieu teh mohon janten error teh tinggalian teh ningali si neng ge ngora kene jiga nini geuning neh. Tapi punten panitia biasa mah damangna tunu teh ku luwak white kopi biasa. Punten sanes nyuhunkeun ngawartosan. Namanya da abdi mah asli ibu ceramah tadi kursina asa di SD. Nusilaya nu teu gaduh artos aya nu gaduh hutang aya sok semangat ngaos ibu nu gaduh hutang mudah-mudahan aya ngalunas tuh geuning nu amin eta nu bedas sora eta ciri nu gede tanagana. Terima kasih untuk Master of Ceremony aki-aki nini sok nyebatna protokol. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukasari. Anu mana Bapak Kepala Sekolah teh? Anu eta caket sareng Pak Kaptimas, Masya Allah. Nang bentena teh Pak Polisi mau agung. Ari Bapak Kepala Sekolah mah alit. Yang saya hormati wabil khusus para ulama, para kiai nu aya di Sukasari, Masya Allah. Para habaib tinggal lihat aura-aura kiai mah sungguh terpancar. Tampilannya pun beda sareng tampilan Pak RT. Aya Pak RT? Mana Pak RT na
ke dia menampakkan diri RT na jalmi sanes. Punten Pak RT ari jalmi mah kudu katingali ngajina dan utara kaciri mah jurig. Berarti lamun Pak RT ngajina teu kaciri RT teh nyumput. Isi aja RT nyumput jurig. Ibu, apa sih mau di bareng RT sih aku RT ke? Para ulama, para kiai nu aya di Sukasari tolong doakeun ku ibu. Margi keung di Sukasari upami teu aya ajengan. Keung di Sukasari upami teu aya kiai. Keung di Sukasari upami teu aya ulama. Sementara Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal dunia. Saha pewaris Nabi adalah para ulama. Makana al ulama warasatul anbiya. Siapapun orangnya, orang Sukasari ibu cinta kepada ulama, maka sama dengan cinta kepada Nabi. Nu cinta ka Nabi sami jeung cinta ka Allah. Nu cinta ka Allah faqad akramallah dakhulal jannah. Nu cinta ka Nabi Muhammad, cinta ka Allah, cinta ka Allah dakhulal jannah, jaminannya surga. Doakeun Pak Kiai sing sehat panjang yuswana. Daripada Kiai ngantunkeun ti payun mah wios Pak RT we heula. Masya Allah tinggali Kiai mah ibu. Duh sarungna GBHS. RT gajah duduk. Tapi da eta ge Kiai ge gaduh BHS teh pamere tinu maoteun. Matak lamun dianggo ngaimaman berjamaah subuh teh sok ngajung jurigan. Matak di abdi mah ibu di Panganaran seueur Kiai jujur. Eta ka Kiai nyebut jurig. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jamaah sadayana ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Mang bade di ka mana keun eta? Meri seueur-seueur teuing abdi teh mi batang lauk paus atuh. Wios mangatos moal ngaleueut abdi mah. Nuhunnya akangnya mudah-mudahan akang ditampi iman Islamna. Udah nu mere cai ge aki-aki deui. Punten atuh Pak Kepala diri teh aya nu ngora gitu. Lanjut. Tos akang seueur teuing teh sing pugu atuh nu gering teh saha itu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mun nyesan ieu abdi mah ceramah teh kakarek da kieu. Pasarek ngajuru itu. Ye neng nasi neng masari disukan neng lamun hamil ek ngalahirkeun pasti ngesang neng. Da menahan kesakitan. Ibu nyeri teu ngalahirkeun. Ah bohong mah nya borosot deui. Tosa ibu urang langsung we kana materi kana judul margi teu sungi tah bade ditingali we heula di dieu teh kenaikan kelas. Anu kenaikan kelas teh saha barudak atawa abdi geuning aya foto abdi itu teh. Mun ibadah gitu. Jabatan lengkap ngaranna ge salah atuh dah. Aak Nurul Muhibah kuduna make SH seueur huis itu teh. Atawa SAG sarjana alam gaib. Punten Bapak Kepala salarasna mah da abdi mah tidak bahagia, tidak bunga atuh. Aya foto mun ibadah kitu teh. Da ieu sepanduk teh moal laku deui, bisa-bisa ku ece dipulung dipake moe pare teh. Atur nuhun, wabil khusus nadai pupuh lemur papayung masyarakat manawi aya Bapak Kepala Desa ya. Komplit alhamdulillah. Polisina aya di dieu mah ece alhamdulillah. Tujuan acara ieu kenaikan kelas. Ibu aya nu sakola di dieu putra ibu? Aya. Ari ibu nyakolakeun putra teh tujuanana hoyong naon cik? Hoyong pinter. Aduh, ari mana ceng ngajawab teh mun ditarik-tarik teuing bari salah. Cek, kita punya anak, kita punya budak, ibu boga budak teh pasti yang namanya orang tua indung jeung bapak budak teh hoyong sarol. Sing kompak hoyong hoyong solihah. Tanggung jawab siapa untuk mendidik anak? Punten Bu, lain tanggung jawab Bapak Kepala Sekolah. Didikan anak hoyong pinter, anak hoyong soleh bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab guru, tapi 100% anak soleh adalah tanggung jawab yang mendidik itu adalah orang tua. Bu, ibu satu acan dipasihan keturunan ku Allah, pasti
salaki setiap waktu ngadua ka Allah minta hayang boga saha, hayang boga budak mata minta hayang boga kolot aja. Betul. Ibu nuju nganum budak 8 bulan lamina punten dakang mah can pernah hamil, osok ge ngahamilan. Salaki ibu pernah reuneuh henteu? Ari ngareuneuhan osok. Tah Kang geuning akang teh gagah nage sakumaha gagah nage akang hamil moal bisa reuneuh moal bisa. Maka punten Pak Polisi awakna badag ejeng sina hamil mah moal bisaeun. Tapi awewe urang dia urang Sukasari sekalipun awakna leutik, begang, garing, ipis, hidung, hirup deui. Tong bora-bora hamil 4 poe, 4 minggu, 9 bulan yang namanya istri pasti mampu untuk hamil. Ibu mampu ngalahirkeun. Pernah hamil 9 bulan, boro-boro ibu ayeuna balas kuatna awewe 8 bulan hamil, ternyata bapak geuning awewe mah mawa gunung 2 ge bisaeun. Naon ari gunung 2 teh ce? Sok sing kompak naon atuh? Tah, ieu gitu tingali bapak-bapak tingali laloyok ieu teh ce eta teh kudu dibere sumanget lain susu. Pokoknya salaki ngegengel. Ada jeung susu lagi hukieu mah moal daekeun salaki nage. Nu daya kangnya ditoe lagi geus toyang-oyang. Di bawah nangkara kayak geus nampuyat juga ceplok nog. Di bawah garengkol kalah keplok. Di bawah daun juga salendro. Dekenyot kalah nyelapna huntu. Teu belakang hitung-hitung ada harba urat. Ayeuna si Neng meuni garolis ieu. Aduh, meuni cantik Neng payudara neuh ditaksir ku lalaki. Hei Neng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Borosot boga anak 4. Cek salakina teh, hei mamah nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu, bojo akang nu anak 3, mun seuri koneng tara nyikat huntu. Bu, awas bapak, ternyata punten bukan saya karena saya kaum wanita, ternyata ibu jeung bapak dalam rumah tangga geus boga anak itu beda kacapekna. Mikiran anak hayang sol. Bu, ibu, makana punten bapak pelebah dieu bantuan ibu, bantuan bojo, bantuan istri bapak, bantuan pamajikan. Ternyata peran wanita, peran awewe jangan mendidik anak saja. Ternyata pagawean di imah teh lolobana manu dipigawe teh usaha. Sing kompak usaha. Mumpung aya para tersangka. Sok sing tarik nu gegero. Nu ngepel. Nu istrika. Nu ngasuh budak. Nu nyusuan budak. Budak cerik jadi aisnaku. Nu samping. Lain salah wae kaliru aja. Ari salah wae mah mutlak teu bener. Ari kaliru maka kesalahan nu teu dimaksud. Makana punten bapak dari mulai anak bapak dikandung ku bojo bapak bukan hal yang mudah. 9 bulan istri bapak mengandung, ibu tos ngalahirkeun, ibu karaos nyeri keluar kesang nu ageng nu alit mempertahankan anak supaya lahirna salam. Sing kompak salah. Ku salaki ibu geus pecah ketuban dibawa ka bidan teu dibawa ka rumah makan. Datang ka bidan cek bidan sok ibu naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing. Tarik napas nya pasti da tarik tamang mah Agustusan. Hujankeun akang milu ngaheujeun babantu pamajikan akang bade ngalahirkeun akang setia milu ngaheujeun moal matak ngaluarkeun budak koneng nu aya. Makana punten Kang singaraah ka pamajik. Istri bapak teh kudu disenang, ulah digawe, kudu dibahagia, ulah dinyenye, entong disakit. Matak punten bapak baca dina kitab kudu lijen, nu kudu gegerok, nu kudu masak, nu kudu ngepel, itu lain awewe tapi salaki. Setuju? Tepuk tangan buat awewe. Gus, isuk macaricing tong nyararejok cicing tong mararasak da kewajiban salam. Yes, kaluhurkeun pereupna. Nu teu diacungkeun berarti bau kelekna. Sekali deui.
keur mah capek gawe ngurus budak bapak mah budak ceurik bisa nyusuan budak salaki teu sok tengah wengi ibu budak koceak ceurik amek salaki kaganggu tah susuan budak kunia ngece nyaring beunen bageut budak rehe bapak lagi milu ngagoak cek salaki teh wah kabayang orok jabri gogoakan da ibu ge Muhammad tak aya diantep salaki teh bisi kala beuki tarik ngagoak ngerakeun ka tatangga cek ibu teh ganeng atuh bapak tong kalah gogoakan kan sampeurkeun we tah sabelah deui ngangur kok sok parasmanan teh jeung budak kok nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapana tepi ka hulu susu offset ari kutangna lureun dada susun hanapeun bujal itulah perjuangan istri untuk anak ibu sok gerak ibu budak menuju di huap dia Allah pengorbanan kinung ke anak supaya anak soleh supaya anak berguna ece nuju ngahuap ece nuju enak tuang bareng jeung anak jeung salaki perocot budak modal salaki amak geuleuh ta budak modal riweuh pamajikan leungeun nu katuhu ngumpul sangu nu kencak ngumpul tai rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun punten neng mama teh perjuangan orang tua teu aya batasanana kecintaan ka deudeuh ka nyah ka anak teu aya batasna sampai disakolahkeun sampai dipasantrenkeun dikamadrasahkeun supaya anak soleh tapi punten kebanyakan orang kebanyakan ibu jeung bapak lamun budak teu soleh nyalahkeun ka guruna nyalahkeun ka kiaina introspeksi diri ternyata ibu kasolehan anak ulah gumantung ka guru solehna budak mah gumayot kumaha solehna indung jeung ibu terang gumayot gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti setiap anu ngagantung pasti entong wakaseri bisi pika keungeun setiap anu ngagantung pasti kompak setiap anu ngagayot pasti minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matak ngeun heula maksudna nu ngagantung teh jeruk keceu lengkeng tah ngagarantung kapan teh enak teh nu kitu beda jeung bolen beda jeung lobak beda jeung wortel beda jeung sampeu nu kitu mah tara ngagarantung sabab eta mah lain buah tapi beuti betul ibu jawab ari jeruk buah beuti jeruk mah jeruk buat aja jeruk mau jadi buah tuh buah mah kitu tangkalna oge tuh buah mah kitu daunna oge geus kolot ieu teu bisa ngabedakeun jeruk jeung buah Allahumma shalli wa sallim wa barik sok tingali bapak perjuangan seorang istri nuju ngalahirkeun ibu kaluar kesan nu ageng nu alit bapak ngusapan tarang pamajikan ya Allah nu bade ngaluarkeun budak nu bade ngalahirkeun budak bapak teh tong kalah amek-amekan tapakuran mah hampura bapak geuning ngajulu teh kitu geuning mah meureun pejet bubututan mamah teh teu kabayang geuning mah ku bapak mah eta budak nu kaluar teh meuni badak di kilo teh geuning 3 kilo nu asup mah 3 on lain orang anu kartieun ku si itu tuh ulah ngareuna nyengcerena wukut mama hampura bapak geuning kitu mah ngajulu teh geuning budak teh nu kaluar teh meuni geuning jama gondrong nu asup panyeleutiknya gundul alhamdulillah geuning aya keajaiban ti Allah dibikeun ka mamah 40 poe mamah bisa dipake deui ibu bu araya oh makana punten Kang akang tong balaga akang kumaha capena awewe kumaha capena bojo satu kali akang menyakiti hati seorang istri sampai istri bapak menangis bidadari di surga ikut menangis sing tarik akang sukses usaha akang sukses kerja moal mungkin sukses namun eueuh doa tinu jadi pamajikan aduh jagalah istri doanya istri harumnya surgawi jagalah istri jangan kau khianati tangisan istri tangisan bidadari maka kunaon awewe diciptakeun ku Allah teu tina tulang suku sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak kunaon awewe diciptakeun tina tulang rusuk nu dekat dengan hati itu tanda
tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Aduh, menuju nu teu boga dosa. Yes we. Khawatir sih itu melohok. Dalam dekat baju pamajikan namanya tadi cekek. Ada nyerian hati cuma tengah ragap diri teh musab dada di mana geuning eta boga duit meuli baju meuni mahal, di mana geuning eta emas meuni rencem. Tuh salaki nu usaha, tuh salaki nu ngesangna, tolong hormatilah suami. Sugan teh moal nyora. Aduh merasa dibela. Salaki nu kumaha heula. Bu, jagalah suami, jangan kau hianati ridhonya suami, ridhonya ilahi. Awas mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pimping. Aduh yes. Usapan bujur salaki teh osok diusapan tara. Bari maca sholawat dikepluk-kepluk. Aduh. Cek ibu teh, wayak nak macul deui. Wayak nak dagang deui. Wayak nak ngojek deui. Wayak nak kewajiban sapopoe bikin bapak rumah tangga. Isuk-isuk macul pabeberang dagang tengah poe ngojek. Ngaos ibu tataplah suami dengan penuh cinta dan kasih balik salaki ti panyabaan, balik salaki usaha pamajikan ece nu jadi pamajikan kudu sing daek ngadangukeun lain ngadangkak ece teh ngadangukeun obrolan salaki ece moanya harapun salaki kieu nya ece salaki na teh itu aya bakakak hidung ece meangan salaki teh ya neng teh cak narika ulah kasep ngungkul udah kasep penteguna nu kasep magas kolot gitu kasap aja meangan bisa laki maka nu caro gete aja kudu anu gede kan kanya yey gede ge ari lolos mah teu bisa dipake jang naon lain aja jawab teh padu bu ibu sah itu tuh pamajikan saha nyebut nu kitu iwanian tengah putih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas aja tak sopan nyebut nu kitu. Pokona mah sawe nu nyebut nu kitu kudu dicek. Cekelan. Atuh dicekek mah bae. Alas bapak mah teu ngicep bogoh, Pak. Sanes atuh da tiap ngalieu keur seuri wae. Abi kayak jadi penasaran timbul pertanyaan dalam hati ada apa di hati si bapak eta. Saya mau kamari abdi mah punten Pak Kepala Desa ceramah di Garawang. Itu mah 2,5 jam teu karaos dah. Di payun teh pamuda wungkul menikah rasep. Itu juga di dia aki-aki wungkul. Eta setiap abdi melirik dia tersenyum. Pasti teh meureun bogoheun. Geus pede we. Aya turun tina panggung eta langsung abdi ngadeukutan lucu. Berusaha ingin cupiki. Cun pipi kiri, cun pipi kanan. Man hanya kah dikawal ku polisi. Abdi naroskeun, "Bapak, kenapa dari tadi pemuda ini dikawal terus?" "Punten Bu Haji, ini orang gila." Bapak, abdi mendingan sangkia ningali bapak asa karareueung atuh da. Lanjut. Asmaral wa ibu lahir budak alam dunia. Yakin ibu budak yang soleh. Ngan ingat ibu kunci utama kewajiban orang tua. Kata Nabi dalam hadisnya, "Adibu auladakum." Didiklah anakmu. 1. Hubbillah. Budak sina cinta ka Gusti. Sok ti awal teh ceuk budak bubrag lahir ka alam dunia. Ulah dinangna neng teu pararuguh. Ieu mah bahasa geus dewasana anjing. Sok aya nu kitu? Babeuh. Sia ken. Lungun ditatokeun cakatulah di ulang sulang mah leweh. Minuman keras whisky brandy mention kata-kata topi miring jadi pel backup pel bepel anjing edan di dalahar. Punten ece hai para pemuda yang nyawat namanya minuman keras tong boro-boro loba saeutik ge har. Sing kompak har. Narkoba no. Narkoba bala-bala yes. Sing kompak narkoba bala-bala yes. Oplosan kokosan yes. Tawuran taruh
anaran. Tinggal milih saja mau merek apa. Di abdi mah dimerekan teh di labelan. Janda teh aya janda merek KTP kolot tapi pulen aya. Aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter aya. Aya nu merek Hitachi hitam tapi cihuy aya. Nu merek Toshiba ge aya Toshiba bau deui. Hubila anak jadi sina cinta ka Gusti. Sok ibu teh bari ngeyong-ngeyong budak teh wujud kidam bako. Tarikan kiamuhu wahdaniyat. Budak ibu ceurik wae, budak ibu rungsing wae. Cek ibu teh teu kaharti cenah ibu, teu kaharti umi, maknya budak orok keneh kudu dibacakeun nu kitu. Budak ge can diseueun ngobrol bahasa inung bakal napel dina sanubari hatina budak. Da cepil mah budak teh geus nguping, geus gaduh kuping. Geus gaduh naon ceu pangdangu. Budak nangis deui, gentos deui. Hubil Quran, hubi nabiikum. Budak sina cinta ka Nabi ya Rabbi bil balik maka wagfir lana ya wasi'al. Budak diantang sina antang teh ulah sina ngoprek naon ceu. Tuh menang kitu Bu Haji, umi nyepeng HP mah. HP mah da teu goreng, HP mah teu salah. Nu goreng nu salah mah lain HP na tapi jelema nu ngagunakeun HP lainana. Da HP mah merek nana gitu. Ieu keur nguruskeun HP na jeung jikanana. Balikan deui nu goreng nu salah lain HP na tapi jelema nu ngagunakeun HP. Sok ayeuna mah eceuk HP nada dering tina HP kalah ku nada dering adan. HP mah aya kirining HP bapak keur macul, bapak keur di sawah langsung diteang, ditelepon kembali. Tapi aya nu adan hayya ala sholah keheula kagok saeutik deui paculadeun. Sarua budak ge eceuk lain ulah ngoprek HP, ibu penilaian ibu, tuluy didikan ibu, tingali talingakeun budak teh. Ayeuna mah seueur budak korban tina HP sing kompak. Sarua bapana ge pamajikan boga nomerna aya, HP-na aya, SMS-an jeung pamajikan batur. Aya nu kitu. Bagus. Ciri nu kitu teh salaki kreatif. Kreatif kan kreatif, nah kreatif keuyeuk. Ari keuyeuk matana ka hareup, leumpangna ka gigir. Nu kitu teh. Jadi lamun aya salaki nu kitu ngaranan salaki sing kompak. Pamajikan boga hayangeun jajan duit kala dibikeun ka pamajikan batur eta teh. Aya nu kitu. Imah aya lawang pantoan ari kaluar kalah ngajeleng tina janela eta teh. Puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek. Nu kitu mah piraku keuyeuk momotoran eceuk. Si Neng ge seuri. Bu, sakunak teh timbang ayun ame hobi nabikum. Ku ibu teh bacakeun sholawat. Hobil Quran, sila cinta Al-Quran, bacakeun kalimat-kalimat 8 Al-Qur'an. Budak rungsing Yasin wal Qur'anil Hakim. Beki tarik wal samsi wal duhaha wal qamari idza talaha. Terepeh keneh wal samsi wal duhaha. Beki tarik carikna teke bandel-bandel teh. Bu, capek teu ngurus budak. Capek teu ngadidik budak. Pasantrenkeun, aya di dieu pasantren. Aya di dieu sakola diniyah. Aya di dieu madrasah. Aya di dieu eceuk budak ibu nu dipasantrenkeun. Aya putra ibu nu ayeuna masih di SD. Jung atuh teh yang sina balik da geus peuting ayeuna teh. Piraku wayah kieu di sakola SD keneh. Di abdi mah jam 1 beurang ge geus eueuh budak di sakola. Oh, ibu tong nadinang nang nenek teu pararubuh. Da ayeuna mah budak hayang pinter, budak hayang soleh, budak teh dipelong-pelong. Budak teh aya we dibetah-betah atuh gering ti orok. Bah! So aya nu kitu. Inung stres ada teh. Wah! Diajarkeun ngabohong budak teh. Aduh, da kena-kena budak meureun lucu. Anak raja, anak ratu, anak raja, anak ratu. Pugu inung nage tukang ngaramet. Anak raja, anak ratu, pugu bapak nage tukang macul aja deh. Diciuman, di beta-beta. Wah! Anak taa ieu. Inung gelo. Anak serangan tadi aku aja. Da lamun nemal meureun budak bisa ngobrol sama anak sia. Bu, kada didik agama
anak insya Allah soleh, insya Allah anak soleha. Sebelum dididik lahir ke alam dunia, ayu hasina ismahu, anak berilah nama yang baik. Siti Maryam, Siti Aisyah, pakai Siti, pemagat nge Muhammad, nge Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ibu bapak insya Allah dengan nama yang baik, jadi doa anak akan menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, kewajiban orang tua, didikan anak, berilah makanan anu halal wal yutimhu min halalin. Makanan insya Allah dengan 3 faktor, ibu terus nganamian budak dengan yang baik, 2 didikan dengan yang baik, 3 beri makanan yang baik yang halal, insya Allah anak akan menjadi soleh dan solehah. Dan itulah maslahat manfaat ibu masuk ke surga, ibu karena neraka, maslahat ibu bak jadi akhirat, itu adalah karena ada doa dari sang anak anu soleh. Margi ibu maut anu ngalir pahala, nu ngalir ganjaran hanya 3, 1 sedekah jariyah, 2 ilmu anu manfaat, 3 doa anak anu soleh. Makanya nitip pergaulan anak, ibu ketika anak bangor, ketika anak ayeuna Badung, entong nyalahkeun ka guru ngaji, tong nyalahkeun ka guru di sekolah, tapi 100% kewajiban mendidik anak adalah indung jeung bapakna. Ya Nabi sok lungsur hujan, mudah-mudahan lungsur rahmat, ditutup dipungkas ku salawat. Salam ika ya Habib, salam alaika, salawat alaika, asraqal badr alaina, fatafat minhul buduru mislaqul ni mara'aina qantu ya azur. Sekali dah ya Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Mudah-mudahan agama manfaat sinarung barokah. Ibu angkat bapak ibu mika dia, ece angkat ibu mika dia, mudah-mudahan sing dihapunten dosa ku Allah. Ari ti dia mudah-mudahan sing kareng ilmu anu manfaat. Putra putri ibu sadayana anu sarakola di Sukasari, dimanapun ibu sakolana masantrena sing janten dambaan keluarga punya akhlak yang mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apapun pengorbanan panitia, emutan, kesempatan materi, tanagi, mudah-mudahan jantan tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.